Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara warga masyarakat Desa Cibiruetan yang berada di luar daerah ataupun yang berada di Cibiruetan. Saya Hadian Supriyatna, Kepala Desa Cibiruetan, menghimbau untuk sementara menunda kepulangan atau mudik bagi yang di luar daerah ke Cibiruetan, dan bagi warga masyarakat Cibiruetan yang memiliki sanak famili di luar daerah juga dimohon untuk menunda kepulangan demi keselamatan kita dan keluarga kita. Mari bersama-sama perangi dan lawan serta hentikan penyebaran virus COVID-19 Corona. Insya Allah bersama kita bisa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Lamun nyaah kanu di lembur berarti nyaah kanu di kota. Keun bae teu mudik nu penting hate balik. Datang ti kota mawa bagja anu kadatangan bisi menang cilaka. Lain teu menang balik tapi kudu nyaah kanu didatangan. Nyaah ka diri sorangan berarti nyaah ka keluarga. Keun bae raga mah di kota, hate mah da geus di lembur. Leuwih hade caricing daripada liar matak mawa cilaka. Keun heula tong ka mana-mana sangkan corona gancang sirna. Nya, nu di lembur butuh kumpul, tapi wayahna anu di kota sing salalabar. Aya ucing gudag-gudag beurit, lumpatna ka Singaparna, caricing arulah balik, bisi beunang ku corona, kaharti.